Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abi Siti Karimah Tujara di kelas 10 IPA 3 SMAN hiji Jonggol. Dina video ieu Abi bade ngajelaskeun ngeunaan pencegahan virus corona. Coronavirus nyerang ribuan jalma di sagala rupa, nangaran sareng ngaku ratusan kahirupan. Infeksi virus corona anu disebut COVID-19 mimiti lumangsung di kota Wuhan, Cina sareng ayeuna parantos kapanggih di sababaraha nagara, kalebet Indonesia. Virus ieu disangka asalna tina sato, sapertos kalut sareng unta, sareng tiasa dikirimkeun ti sato ka manusa, oge ti manusa ka manusa. Transmisi manusa paling dipikaresep ngalangkungan sputum nalika batuk atanapi bersin. Aya sababaraha langkah nu bisa ngacegah nyebarna virus corona. Nu kahiji nyaeta ngumbah leungeun. Ngumbah leungeun anjeun leres nyaeta cara paling sederhana tapi efektif pikeun nyegah sumebarna virus corona. Ngumbah leungeun anjeun nganggo cai sareng sabun, ngajalankeun sahanteuna 20 detik. Nu kadua nyaeta ngajaga katahanan tubuh karena sistem kekebalan anu kuat tiasa nyegah segala rupa panyakit. Jeung anu terakhir nyaeta hindarkeun kontak sareng sato anu ngagaduhan potensial pikeun ngirimkeun coronavirus. Tifu coronavirus anu anyar didamel asalna tina kalong sareng disebarkeun ku sababaraha mamalia sareng reptil. Upami anjeun bade tuang daging atanapi lauk, pastikeun daging atanapi lauk parantos dikumbah sareng didamel dugi ka sakumna masak. Upami anjeun ngalaman gejala flu sapertos batuk, muriang, sareng irung berair anu dibarengkeun ku kelemahan sareng sesak napas, teraskeun naroskeun ka dokter pikeun ngalaksanakeunana sareng dipasihkeun parawatan anu leres. Sakitu ti Abdi, maaf bali aya kasalahan dina panuturan kata.